Tah, kadi sekarang. Cek ka mana? Eta kareup padinya cah. Naon? Cik ieu euy pangalakeun jauh. Eta Dirinya. mung anjing Eta sakedeung. sia mah Oh anjing. manjikan nyiram. Teu hayang anjing sieun Sieun kunaon? mung Sok buru sakedeung. Sok make sieun buru-buru. maksa wae anjing mung Buru bae tuh sakedeung. sok anjing kan mun aya naon mana tanggung jawab. Dar sok. Heuh kalau ada Sok orang ngalakeun. Sakedeung, hah? Heuh. Apukat masih kena bukti ya teh ah. Hah? Weh, ya, kemana? Ya ka jeruk. Ngajuk di mana? Tadinya Ye, itu belum anu diaganan itu mah. anjing bae lah da Galak asli emejaan. itu aya nu tanggung jawabna ka urang. Tanggung jawabkeun kumaha maksudna ieu teh? Anak gede kawani situ mah tato lagi anjing jadinya. Dititah gitu maksudnya. Titah. Emejaan ulah cilakaeun. Bae lah. Itu bukan lain bukan penjagana. Bae lah aing mah rek ngegreug we. Ih, kemai di bejaan geus ah. Bah, naon? Kenal dah. Tering usap, Aduh, anjir gawe bisa. usap pulau kecung. Anjing mana? Anjing benang-benangan asan. Oh, emang usap siluman. Oh, Ke mana? trek ka jeruk. Di gimana? Eta tah. Ulah. Kabejaan itu galak. Ah, Yang bener. gede jabrik. Aslina Heeh. Entah, beda aing geus titah. tak Aing usaha. titah aing itu pengajikanna cenah ke ieu ke naon teh? Lahirkeun. Nyiram. Nyiram anjing. Pokok deui. Tong jeruk ganti wae lah. Heuda. Kumaha Geus bekelan? kagok anjing bae da maenna siap. Hah? Siap tanggung jawab cenah maenna. Mun aya naon-naon. Jig wae Oh, ayo banyak. Jig si bejaan geus aing mah. Sok sing beberan anjing. Kir, kebenangan ngusap teh. Usul atuh dari usap mana dari balong usap balong. Nah, si tak cuma kerja ngusupan anu kieu atuh nya. Dari balong. Oh, lain. Dia panggil jeung ganyar tuh. Panggih. Oh, ka urang teh kena jeruk cenah bieu teh. Pulang di bejaan entong si euy. Heeh, anu penjagana jagung gede. Yang gede. Leuwih, nanti urang heuh. Leuwih. Kemaya keun di bejaan geus kana teh. Tapi sia disiksa. Kumaneh deui lain bejaan tahan. Wae di bejaan goblok geus. Iya. Lain kebloseng ngadinya ka handap. Majikan acan nyiram hayang jeruk kita dadi ku bawa bekelan bilang itu. Aduh, geus eta da mah dilapok keureun atuh barekan mah. Nah, nanti cantik kapan kan jeruk. Dengekeun. Daripada ku jeruk, bebe nyokeun atuh kumaneh ganti daripada siga lemon maneh. Bro, Tawa bokir purut. Dasar wah hasil jeruk bagong. jaga aing teh. Berapa kali itu kalurah? Heeh, nana buat ya. Yang intip pun. Hah? Yang intip. Apa bari intip? Iya, akhirnya disiksa na aing mah. Heeh. Anjing ada rek sah si Marcelo ampuna. Di warung pil anjing. Anak anjing. Ieu ngan pajarkeun teh aya nu awakna gede poho. Iya gitu euy. Hese deh anjing coba nojos coba naon euy. Nalangsa goblok. Woi, kunaon eta? Mau jeruknya sia. Bah, Iya, Bang, itu mentah tengah hiji. aja. urang dititah bah. Kita kusaha. Itu ku si Celo. Si calo mana sok? Ngarepkeun ka urang. Iya ngahaja urang dititah kuno bogana ieu titah nungguan jeruk. Hampura we bah hiji atuh bah. Lain masalah yang tadi hampura. Kan iya urang kumaha ngomong ka dunungan. Aing anjing ieu mah kecelakaan. Dihitung ya ku dunungan teh jeruk teh. Heuh bah kayak urang bejang ngasih Celo Sok, bah. dagoan ka dieu gitu. Anjing gara-gara si Celo anjing ieu. Nih heubeung ngalah jeruk ge. Yo. Tapi tanggung jawab sia. Tanggung jawab naon ieu teh? Penjagaana anjing nitah maneh ka ditu ayeuna. Hayu sok. Hayu Ada aing. Celo hiji Pokona wae. mah aing teu tanggung jawab pokona, aing teu tanggung jawab, maneh nu kudu tanggung jawab. Dar, hayu. Yuk. Anter, mana jelema? Pokona mah anjing asli jelemana jagung gede. Ah, geus lah. Urang letak we cembung gede ge. Gede kumaha lah, bereuna ge jelema. Siga mosta ini. Wah, sieun. Aslina, dar. Ayo anjing kitu mah.
Kelak. Buka lah jaket. Nah, dibuka dikit. Mesioneun. Oh. Anjing yang gede sia tuh lain mana? Cicing. Mau kona mah. Yeuh. Ku aing. Piakeun. Aing euy. Sieun aing euy. Ayo. Pokona mah aing sieun urang mah pokona mah. Mung aing. Tong sieun. Ini gede anjing. Gede. Ini teh. Cuma engkel lah. Oh, iya nu nitahna. Ayo masih bisa kok aing usir. Sia tuh dagoan. Ya anjing kabur. Mah iya. Ampura, Pak. Aduh, gini deh. Aduh, ampura, Pak. Tuh, urang di bejaan bener tuh. Bejaan apa? Tuh, urang wanita, urang mah. Kita saha? Manehnya ho rek maokna. Nyaho lah ku aing jeung kita. Pak tadi si bejaan ulah sampai supak pauk, kayaknya jagana. Pun kata apa? Siganya tuh. Siganya. Jangan bah. Cicijang. Itu atuh, itu. Kan kumaha ieu anjing. Mending bonyok eta atawa mending dihakan sia. Aduh, Bang. Ini akan ya, Bang. Terus, sok Teureus sia jeung cangkangna. sok aing mah euy. Terus, sok. Pahit, Pak. Maksud murid mana ieu murid? Nyaho atuh murid kitu. Sia beda sarua banget tak. Aduh, ampun, Bah, ampun. Malai, Bah. Cicing lah. Cicing lah. Alung kono geus. Kena ieu teh si Ocel teh. Oh, Ocel mah. Si Celo ieu teh. Celo. Cicing Celo. Karena naik diuk. Mana kudu tanggung jawab, mana lanceukna. Tuh udah sarua sia teh. Sarua botakna sia. Nah, atuh buka dikit teh aing teh.